Alah, besok kan tanggal 11 ya. Hari sekolah tanggal baranya. Oh, tanggal 11. Barinya budak lah besing kok. Halo, barudak goreng. Jadi kayak mah, kayak pengumuman penting. Kayak pembagian sembako, telurah. Oh, nyangesnya. Buru, sing biakeun manten. Bang, mana sembako teh? Oh, geus tadi nungguan. Ye, sia blon. Naonan muteran imah aing. Oh, nyabongan sih mah emang nahu tembokan. Asal we anjing tuh bisa ngegas ya. Oh, nang mana sembako teh? Sembako mana sembako? Tapi bohong. Ya, cita ka dieu teh urang rek ngumumkeun isukan teh sakola. Aing baru nama nungguan we beas ye ah. Kumaha sih teh PHP wae mau dibareran da ku aing da. Ye, ieu mah masalah beas dan masalah randa. Pokoknya mah isukan sakola we. Heulah aing hang gara-gara sakola. Tempo tuh awak aing di imah we nu kuat gareuneuk. Kan mah besok ka imah nya. Udang teh urang. Urang balik nya nong. Urang ngenong ah. Arek ngocok ah. Beres oge pagawean teh. Teteh engke dede sakola. Nya, teteh ge isukan mah sakola. Dede cek saha? Cak paguru di wayung. Ya entos sore sok ka ditu geura mandi. Engke bukuna ku teteh disiapkeun. Nyanggeus dede aing modal leula. Haduh, budak teh aya-aya wae, saha sih guruna? Neng Ela, aku sudah tidak sabar ingin bertemu di sekolah. Nanti kita cus-cusan. Nang. Udah sekolah. Woi, mana nih sekolah moal? Urang anu SD kene semangat dia rek belajar. Siapa aing ngeuna-ngeuna mimpi mah diudangkeun. Nyangeus sayuh, urang nu masih galih. Tuh si Gali datang. Sekarang iya ya. Oh, Gali, mana emang geuning make jalanan hideung? Teu make saragam dia. Oh, aing mah STM cuy, bebas. Eno urang berangkat sekolah weh. Yuk, mau semangat. Selamat pagi. Anjing Bang. Teteh cek paguru tinggal bayaran SPP 30 juta. Buset, SPP gede-gede ting 30 juta. 30.000 meureun dede. Nya 30.000. Terus ku teteh dibayar ka Pak Guru. Kala. Sekolahna gitu jadi, iya pengumuman. Iya, terjadi sekolahna diundur cenah tapi ka Maret. Wah diundur wae, kamari ge geus diundur setahun. Berak wae nana diundur deui. Nyangas enak mah kagok mangkat daripada kali lieur, mendingan mabok weh. Hayu. Dek, PR-na ngagambar naganya. Teteh kita bayaran ke Pak Guru di Kebun, ya. Oke, siap Pak Dede Wiola.
Anjay. Mantep kieu ciuna. Ini ngeplay. Oh, tempat segala. Aku kartunya lah. Coba aing hayang. Aduh, aing ngepek. Jep, abudak letik Jep. Bere. Ya. Nyawa tuh ke kamari aing ngajakan budak mabok. Oh, pan kamari orang tiluan wae oge. Urang, maneh jeung si apa? Nya sia tepar. Ayeuna si Abah asup rumah sakit dian gara-gara ciu. Bloon sama ngajakan budak leutik mabok. Ayeuna budakna mana? Geula. Kieu caritana. Jep, budak leutik Jep. Bere. Ya. Pusing. Bloon sama bloon anaker. Saya boga adi meureun. Lamun adi saya diajakan mabok ku batur kumaha? Ayo urang tempo. Tuh. Astagfirullah, ieu budak geuningan geus kos kieu nong. Bloon sama nong pasti tinggal kamari dah. Oh, aing hilap lih. Terbawa suasana. Ngeplay men. Ini saya nama orang cek budakna. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Budak leutik tanpa dosa, kumana dibunuh? Tanggung jawab mana nong? Aing sieun lih. Aing mending kata. Ya nong, tong kabur. Nong, tong kabur. Bisa disalahkan kabur ya. Astagfirullah. Ieu mah murid urang. Kunaon di si Dede? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kurang hubungi keluarga korban. Halo teh. Iya ya kabar duka. Ya Adi teh ditemukan tewas. Oh, bade dimakamkeun di luar negeri. Nya mangga. Ayo teh, mungkin diantarkan mayatna kadinya. Nya nuhun. Sia cek nong tanggung jawab. Jor aing bisa asup penjara dian. Geus enawa sia tong lebih jaga sesa. Iko yang diberi duit. Tah, itu atuh duit. Sayang cek. Akang, ini ya budaknya dibawa. Kita ulin lagi. Ya, Umi. Ulin lagi ka ditu. Kayak kuah diberi duit. Sing lila. Minta duit. Ya. Nah gitu. Kan kita bisa antang dua-duaan. Apa sih yang enggak buat kamu? Aku di mana? Aku siapa? Jadi pocong. Orang kan geus maot. Orang aek neangan mau ngabunuh orang. Oh, aek ka mana budak leutik? Oh, itu ya pocong. Beda. Nyaulah beda kan. Pocong 2021. Oh gitu, reka moncong. Orang naik ulin ngilu moal. Enggak satu, ayo orang ngilu. Si Cep nong, aya wae, kita ka urang dian kasalahkeun. Hei bro, pernaon? Duh, amang-amang ieu di. Mang, urang keur lieur, tong ngajak wae nya. Urang rek ajak pae. Kunaon liar? Ya urang jeung si Cep nong maehan budak. Wah, nu bener. Parah maneh. Di mana si Cepnong na enak? Teu nyaho buku ge lalieur. Tuh, si Cep nong tuh. Ya iya kunaon ieu, kunaon? Yo, si Cep nong geus maehan budak, rek kabur ka mana? Bohong neng bohong. Ya, pan sih janji mau ngomong ke sasaha.
Lain kukumaha, ayeuna katujuna. Ya, geus ulah kali lieur. Paeh we, Cia dia antar kamari ngajakan paeh wae. Geus ayeuna mah Akang tanggung jawab. Kudu tanggung jawab. Ayeuna mah geus we, paeh Oh ya Cep Nang. Astagfirullah Romi, eta pocong. Oh iya babaturan urang yeuh. Cep Nong, ari mana gering? Tuh si Romi sorangan wae. Tah, Omi, eta mau ngabunuh urang. Jang, ampun Jang, kamari mah teu aja. Woi, tong kabur. Nyanggeus Din, ayeuna mah urang balik yuk. Yang geus ayu. Poho urang can nyangu. Nyanggeus ame urang balik heula geus sore. Nyanggeus hati-hati di jalanna. Duh, aing ngerasa bersalah euy. Tapi dak kumaha embung tanggung jawab da sieun. Ya, Nong. Naon Rul? Geus, tong dipikiran urang karunya ka maneh. Geus ayeuna mah paeh we.